Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha darama mugia urang sadayana aya dina kawilujengan. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan kecap serepan atanapi kata serapan. Bahasa Sunda di kelas genep yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngalarapkeun kecap serepan kana kalimat. Naon ari kecap serepan teh? Kecap serepan atawa kecap injeuman nyaeta kecap-kecap anu aya dina basa Sunda anu diserep atawa diinjeuman tina basa salian basa Sunda saperti basa Arab, basa Inggris, basa Walanda, basa Portugis, basa Cina, basa Sangsakerta jeung saterusna. Ditenan kalimah dihandap ieu. HP kaasup kana sabagian teknologi informasi jeung komunikasi. Kecap teknologi komunikasi jeung informasi kaasup kecap serepan. Contoh-contoh kecap serepan dina basa Arab. Anu kahiji abdi artina kuring. Anu kadua abu artina bapa. Anu katilu akhir artina panderi. Anu kaopat akal artina pikiran. Anu kalima alim artina luhur ilmu agamana. Contoh-contoh kecap serepan tina basa Cina. Anu kahiji boai artina terjadi tetulus. Anu kadua cap artina stempel alat paranti nyirian surat atawa barang. Anu katilu cap gome artina pesta agama Konghucu 15 poe sabada tahun baru Imlek. Anu kaopat cengkau artina tukang ngadagangkeun barang batur ngarah batina atanapi disebut calo. Anu kalima dacin. Sadacin artina ukuran timbangan kira-kira 62,5 kg. Anu kagenep gongseng artina lonceng atawa kaleneng. Contoh-contoh kecap serepan tina bahasa Inggris. Anu kahiji agen artina jalma atawa pausahaan perantara. Anu kadua komputer artina komputer. Anu katilu airport artina pelabuhan udara. Anu kaopat handle artina nyundul bola. Anu kalima bodyguard artina pengawal. Contoh-contoh kecap serepan tina basa Laten. Anu kahiji amoniak artina sabangsa gas nu pohara nyerengna atau menyengat. Anu kadua anatomi ilmu rucat. Anu katilu anti artina lalawanan. Anu kaopat diploma artina ijazah surat tanda tamat belajar. Contoh-contoh kecap serepan dina basa Prancis. Anu kahiji amplop artina bungkus surat. Anu kadua apel. Anu artina ngumpul pikeun di absen. Anu katilu blokir artina ditingker atanapi dikepung. Anu kaopat artina federasi artina gabungan sawatara organisasi. Anu kalima final artina panganggesan.
Kecap-kecap serepan tina basa Portugis. Anu kahiji almari atawa lomari wadah papakean. Anu kadua antero hartina sakuliah atawa sekitar. Anu katilu bako hartina sabangsa tutuwuhan nu dauna diolah jadi bahan ududeun. Anu kaopat buludru hartina sabangsa lawon nu buluan lemes atanapi lembut. Anu kalima dadu hartina kubus. Contoh-contoh kecap serepan tina basa Sangsakerta. Anu kahiji adipati hartina gelar bupati baheula. Anu kadua agama kapercayaan kanu maha kawasa. Anu katilu aksara hartina gambar sora atawa huruf. Anu kaopat asrama hartina pangajrekan murid, polisi, tentara jeung saterusna. Anu kalima atma hartina roh lelembutan. Anu salajengna nyaeta contoh-contoh kecap serepan tina basa Walanda. Anu kahiji agen hartina wakil salah sahiji pausahaan. Anu kadua agresi panarajang atawa pangrurug. Anu katilu akte piagam ijazah keterangan tanda lulus. Anu kaopat album sarupa buku anu eusina potret perangko jeung saterusna. Anu kalima anduk panyusut pikeun nuuskeun awak sanggeus mandi. Pancen hidup pek larapkeun ku hidup kecap serepan dihandap ieu kana kalimah. Contoh kecap penalti. Contoh kalimahna pamain bal nomor 10 rek nyepak penalti. Pigawe kawas contoh. Anu kahiji kecap dasi. Anu kadua kecap helm. Anu katilu kecap lomari. Anu kaopat kecap anduk. Anu kalima kecap angkasa. Mangga ku hidup jieun kalimahna wilujeng ngerjakeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hapunten milih aya kalepatan, mugia aya mangfaatna. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.